Eka Pungkur ngalaman perang tuh. Ngalaman tuh. Buat Itu lahirnya merdeka orang mah. merdekanya. 45. Aki Haji teh lahir tahun sabaraha? 45. 45. Oh, berarti kemerdekaannya. Merdeka. Cenah Ka Pungkur. 1945 merdeka. Ki Haji, Ka Pungkur pasti jadi eta naon tuh? Jadi tentara naon ngaranna? Oh. Henteu, naon? Udah kan. Bedil. Nyekel bedil pasti. Nyekel bedil mah ngalaman kan. Kumaha teh? Kusum deui hari teh mah. PKI yo. Bapak PKI. Ngalaman gelut PKI euy. Kumaha teh miutina? Ngerebut bedil. Bang kejengan bedil. Undang aya bidannya. Kewat bikin ke bidan bedilna tingangan. Wah, aing teh coba Ripuhnya. Untung teh bidan gitu. Undang bidan. Eta teh latihanna iraha. Kok di mana teh? Kan ada. Aya bedilna senjata tinggal teh LE teh nu kumaha? Laras panjang. Ah, kos naon? Laras panjang. Laras panjang. Berat teh teh. Kan pikiran ieu pikiran di tentara nasional. Bukan ke Hansip. Hansip Aki Haji jadi Hansip. Hansip. Kamu balik ya, betul. Jeung keamanan gitunya. Keamanan gitunya. Dapat kai. Malah mah orang dulu yang tahanannya. Eta Rebut bedil. pangnang ngarabut bedil kumaha teh? Ke restoran. Jalan-jalan itu rumah sakit. Kalau waktu itu kang. Bedil. Tingangan lu kena sorot bedil. Gituan. Geus magis bonyok di bonyokan di Ki Haji. Bedil di diapakan ke bidan. Mana hal mana buat bayi jak maksudna ya. Aing namun tan ada silat geus aing Silat. beunang ke PKI. Ngelawan gitunya. Cabut bedil dah. Pengalaman naik pesawat kumaha? Naik kapal. Oh, Pengalaman ke Arab kumaha? Ka Haji buat pengalaman teh dia mah ke bandara. ke bandara gitu. Naik mobil heula teh di teh. Mobil teh heula. Lila nama mobil. Di ke Jakarta. Di ke Jakarta ieu mah. Ai Atur kapal ka ieu lapangan pesawat turun di dinya. Nah. Terus tadi istirahat sekedeng di dinya teh ngaruan panggilan. Roman Camis masuk gitu. Daftar heula ka ieu teh ke pesawat. Mana pesawatnya euy gitu. Tareh ke pesawatna. tare lila nya. Ari eta teh bangkuna teh. Haripu saurang teh hiji sabelahna lobaan. hareup-hareup lah bangku tadinya di Pas ka kareta gitu. Ya mah kan tekan ieu kana gigir mah ngarep kan. Gigir kitu tah. Yukna kieu. Kita hareup-hareup yuk teh nya kapal. Anu aset jiwa Ari di Arab jeung di Indonesia enakan mana, haredang atau tiris? Ya atuh anak di Ciamis. Indonesia paling Di Arab kumaha di Arab? panas sodat Panas. daerah Batu. Terus tetangkalan. Langka kan tetangkalannya. Aya di Muzdalifah tetangkalan mah aya mah. Tadi eta ge taneuhna teh meunang ngangkutan ti Ciamis Di Indonesia. Di Indonesia. Nah kapal cai mawan sakapal mah tanu. Jadi loba gitu nya. Di angkutan we ka Muzdalifah. Jadi di Muzdalifah mah jadi tetangkalan teh. Batu ke karga sakieu tetangkalan Kararejo. Yang main ngobrolkeun itu kana ke Indonesia teh sawarkeun ka dieu. Mawana kapal cai. Kapal da meureun baturkeun kapal cai mana kapal. Sekali angkut teh itu.
rupa-rupa di Arab mah jelema namanya geuleuh deau kana. Wah, ngantri nanya panjang. Pastinya. Di mana-mana tuh danya. Di salam dunia kadinya. Nyok teh jam-jam di dinya teh. Terbet teh jam-jam. Aya yang mau diacarkeun ka luhur kan kate nah gitu urang. Di jam-jam eta bisa bawa aja deh ya. Hah, coba heulanya. Oh, di cepat kesain Indonesia ge sabaraha. Balongeun urang ka Indonesia ge. Kan daerah tinggi eta teh. Jauh ka walungan di naon Ujantara. Ujantara. Antara disuburkeun ku Allah. Kan jangka aya bae. Ke gunung mana? Gunung di ditu. Di ditu. Batu. Kenaon? Kan aya dulu di ditu. Tempat lanceuk. Lempang kadinya. Orang naik buburu kan itu. Lempang. Lewat CCL. Minta CCL. Jauh berarti. Jauh. Aman. Masjid Agung Ciamis ini kan temong sini semua tuh. Ketemu. Temong. Karena kedua kali kan mah karena mobilnya. Kurang akan boga mobil rumah anak deui baik kita tidak. Aman. Jauh berarti nya. Jauh. Seberapa jam tak? Lempang. Melewatan CCL. Kalau CCL. Pusatan petangguh itu nama kadina udah. Karena praktek karena naon? Praktek naon? Praktek karena Kai. Purun itu. Hitung kai. Oh. Kamu di titihang sabaraha mili senti. Kasih gaji. Amun orang tukang gaji. Ayo tihang itu teh. Genap ka 8. Genap kali 8 sabaraha di itu. Kali panjang gitu. Cenah kapungkur be Ki Haji pernah ngangon munding. Ngalaman. Kuro eta kene gede saha. Imad Kurni boga nu geuna. Nuturkeun. Ai mad teh naon bala masuk disebut mad gitu. Ngaran Ahmad Kurni. Eta mah ngaran gaya. Mad teh pemanjang. Mun dina Quran. Ahmad nya, Ahmad Muhammad nya. Mad Kurni, Mad Surfi baheula mah aya di make mad wae eta jahat. Muhammad benernya. Mad jadi Mad Surfi, Mad Kurni, Mad Narfi. Tadi itu loba ngaran make mad. Mun dina Quran mah mad teh panjang, gitu pemanjang. Ngon munding gajinya. Ngalaman. Aing tadi tahun kasukar kana runtuh kana urungkun imuning teh aya sarang bagong. Aduh eta muning gabeg-gabegan. Oh bala mah loba keneh bagongnya. Loba. Di Nagro ge. Di mana? Cilungcat. Oh di Cilungcat ge loba keneh bagong teh. Teh nama eueuh nya. Di Borowan gini. Di Borowan. Mad Kurni, Mad Narfi, Mad Surfi. Nah, Mad Kurni nu bukan kebon lega, mah deulna lega. Kurni dituturkeun Ki Haji sakit dituturkeun. Heula. Mah tukang munding. Loba munding na bar hiji. Dua. Sok dipake eta. Teh ai munding kabur. Magaru. Kalau tepos sok ai sem. Enggak eta mah
Agaung. Kita gaji pernah ngasaan daging munding tuh. Kayak mau 5 kapal. Komet motor. Ayahnya Nyaladaknya. kurban munding. Wih. Korban munding malah ayam ke sapi orang. Oh, Si korban ke sapi. pasti sapi mah tapi munding mah can. Dan munding mah pernah dipeun sih kan sapi. Urang gaweana munding mah. Ya. Ya ahlinya. Si urang sapi kurban tadi dinya di mana? Di ngepikiran di masjid. Iya Arifin. Arifin kasih ngiluan. Tadi dinya muntit nih. Tujuan ai sapi mah sapi yang tujuan domba hijinya saurang dinungnya ke bawah daftarkeun kerjaan kene aya kan bapak teh bapak Sukatmanya Sukat mah terang kan rarayana keterangkan kang pokok deui ada oh kan kene sudah tinggal yang baru 2 tahun Mang Bahi istri dia 2 ninggalkan 2 dimana bungsuna kecil di bapak Sukat bungsuna dimana di Nagrong Haji Ibrahim katanya sabun Ki Haji poho deui buat kereta cenah Ki Haji sih sekali kereta poho deui kan tadi dipindahkan tadinya karena deket iya karena deket Pak Imaran masjid jebak kan soro perpisahan kasih dipindahkan makamnya rakyat kedidinya nah sepakat sepuhnya Haji Ibrahim katanya di Nagrog tanya kolotnya ajeng anak katanya jangan dinya awakna yang kumpul menang kos Haji Ibrahim kawas mun ayeuna teh si Haji Kaceng nanti kan kumpul turunan tamanya Haji Ibrahim kocenok aliyah mah cenok mau bekas salah di dinya budak mana mah kos Haji Ibrahim gitu dapat incuna teh incuna teh incuna boyutna urang incuna budak mana mau dibuat lagi kos Haji Ibrahim boyutna urang incuna ya nurun kan ayu Haji Ibrahim bayok dong anda ayu ayu mandi budak urang orang kene kan kolot kalau teh mereka coba yo lawan. Haji Ibrahim kolot. Sekolah Haji Ibrahim sekolah.